Nementak kurang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah eueuh faedahna, tapi ketika orang tafakur di rokok teh aya haseup, ternyata haseup teh pernah kahandap ka luhur haseup. Hareup haseup ka luhur masyaallah. Nu mantak haseup ka luhur eueuh beban. Nah, ketika orang hirup cara haseup eueuh beban, hiber urang. Hiber. Nu mantak pernah Haji Pendi di peting nyana tafakur nurutan kula. Oh bener zekena haseup hampang jeung aing ge nurutan haseup lah moal aya beban geus kahayang ku aing teh piceunan ngarokok deui masyaallah bisa dijieun contoh sia haseup aing hayang cara sia bisa hiber supaya derajat aing luhur tilu ngarokona rada telem ngarupa jadi pocong haseup wah cak Haji Pendi ieu mah lain haseup pocong